Astagfirullahaladzim. Aduh, kamarana ya anak incu menyekot ewan yung aram boleh ya acan. Ini hari ulang-ulang sorangan kita sok inget terbasa di SMAN Banyusari hari tate. Asa teu nyangka aki amplok ajeng Kang Ogi. Ari sugan teh heueuh we tajam teh kepala sekolah. Beroma aki meuni kuat capetang rek daftarkeun incu. Sing horeng mah eta teh artis Gusti meuni era aki. Tapi dah heueuh kitu teh nama da anjeunna teh ketua komite sekolah di dinya. Dasar heueuh mungkin meureun milik rezeki aki bisa amplok jeung artis. Aduh hung teu menta foto bareng hareta teh Tabangun minta foto bareng dipajang ku aki di dieu gede teh. Sampai katingali ku bacor aki geus foto bareng jeung artis. Iraha bisa foto bareng jeung Kang Ogi mudah-mudahan we sing aya milikna aki sing amplop teh jeung Kang Ogi. Alah geus dilapisan geuning teu karasa amplop jeung Kang Ogi teh. Harita mah kercan puasa aki amplop teh. Teu karasa ayeuna mah geus bulan puasa. Mudah-mudahan we tos lebaran mah bisa amplop teh jeung Kang Ogi. Sing sehat we Kang Ogi nya akina kitu kene sing sehat. Daripada disangka nu gelo enak mah mending kena gelo babarengan. Tuh tingali ku sia sekolahan mapang alusna di dieu eueuh teuing. SMAN Banyusari pokona aing mah teu nyaho naonnya incu aing kudu sakola di dieu pokona mah engke disakolakeun di dieu tuh tingali ku sia sagala aya pawang hujan jiga nama keur panen di dieu sekolah hujan buat pantas suka juga wae hareup penjang bendera ayo urang tingali kali itu suka ayo Assalamualaikum. salam Punten hari ujang keur naon di dieu? Ujang pawang hujan. sanes bah kunaon sih Terus ujang keur naon atuh di dieu nya hareupan wajang bandera? abi teh keur dihukum itu bah Dihukum. Dihukum ku naon, Jang? udah tungguan we randa bah itu Tungguan randa siapa labatan aki geuningan tungguan randa Aki ke nungguan wae randa. Siapa hayangnya wae belagu. servis Ari sugan aing teh sia teh pawang hujan itu loba nu panen di ditu. lain bah keur dihukum Urang hidang budak teh nya. Dihang bandera ditungguan. panas kira Teu hidang pisang. Ali sia rek aja dog wae di dinya, Jang. Panas atuh teh hidang. ih Teu hidang budak. Assalamualaikum. Kabar anak gitu ada udah. Kosong gitu sekolah aja. Pemping kieu nya. Teu aya jamian, Ki. Tinggal di proyek itu ya teh. Duka atuh ieu teh. Sekolah teh mari gua jam dengan alabatan kuburan. Sieun Ki. Tong sieun-sieun aki geus salah sieun. Sieun. Sepi. Assalamualaikum. Bening aja jelema mah. Aduh, ai panawe teh aya jalan nih. Islami ya dia. Alhamdulillah. Aduh. Di mana ya ngahajakeun? Iya, Pokok aki teh ngahaja maksud tujuan aki ka dieu teh bade ngadaftar ke isu aki sakolah jang. Oh, rek daftar. Mohon. Saha rek aki rek daftar? Sanes aki mah lain daftareun sakolah aki mah. Rek Daftar daftar ka kuburan aki. Ayo ku maralan terus. Ieu saya
Pojok. sanes ieu teh atuh teu pantes aki jeung ieu mah nyen bojo. Nyaho atuh lamun aki kawin jeung ieu juga kakek Sutiono. Oh kitu nya. Pantes kayaknya kawin jeung nu kieu aki. Pantes aki Atuh eureus sama aya ku bisa milihna aki eta geuning. Oh nya aki atuh sate. Pot kecikruh gitu. Baheula oge aki mah hayang kumahan teu beunang ku aki. Oh gitu, teu beunang Teu beunang ku aki teh. Aki mah aya coba teu daekeun teu beunang sih. Ari aki aya naon di naon cing ngobrol-ngobrol. Aki teh kieu yang guru aki teh bade ngadaftarkeun incu aki. Hmm. Hayang ka sakola ieu pokona mah embung ka nu sanes aki mah. Ieu teh sakola favorit. Nah, teh Semansa Banyusari SMA Negeri di Banyusari. Di dieu mah favorit. Ih sakola teh weuteuk keneh ki. Nya Tinggal di kene mohon. di barungkus keneh geuna Mari sararai. nya tuh piala oge teh anyar menang meuliah. Mantak teu salah atuh mah dongkap ka dieu teh jang guru. Heeh. Datot katingali atuh ti payun oge gerbangna meuni sae. Weh nya Lepetna meuni kuat sae pisan ngomong. jadi rek daftarkeun budak. Mohon incu aki. Incu. Ari budak mah da geus lain sakola keunyeun eta mah. Syukur-syukur atuh. Ari budak enak ieu naon pake ieuna? Sapopoena. Sapopoena nya kitu ngagiring-giring aki. Dina pagawe da ngagiring-giring. Usahana, maksudnya usahana. Ari neng usaha naon atuh? Nah kitu we wang nyare kanan aki. Aki hayang dahar lain dibere kejo dicare kanan. Hayang minum lain dibere cai Aku udah dicare lewat, kanan. aku udah oge. Nya sia mah lain teh beuki we nyare kanan aki sia. Pan capek tos nek-nekan tutut. Udah Tong dicari pake kanan, deh. Lamun misalkan ke sekolah kieu mah karunya wato si Aki ge sepuh kieu mah. Lamun misalkan menta dahar, rewut padat. Lamun misalkan Palasana aing teh bebek kita ngalodokan badak meureunna. Saru ada siapa jeung si eta. Kudu Bang bahas. sih eta teh si sopan atuh nyarios. Eta ujang guru maksudna teh. Sia mah kalau poe ka aing teh. Pararuku. Si eta mah. nya ge syukur-syukur atuh nuhun tos dongkap ieu ka sekolah. Alhamdulillah. Pot kalaksanakeun geuning aki hoyong dongkap ka dieu teh SMA N Banyusari teh. Ari Aki baheula sekolah di mana Ki sebenarnya? Oh, aki mah sakolana kapungkur luhur jang guru luhur aki mah. Sekolah tapi ka kuliah, luhur kumaha? Sanes, aki mah sanes di luhur gunung ari di bawah. Aduh, zaman baheula mah mulai sekolah kieu ngaranna ge SR. SR teh sekolah rakyat. Oh, kadang-kadang Tah eta aki di nya lamun sekolah. urang mah zamanna mah SD. Nya, Abdi mah sekolah dangdut. SR teh. Terang. Ari ieu mah sanes ka SR kapungkur ke sakola neng mah. Naon atuh? CR. Anu rame jadi di kalangan. Sisirel. Ari neng teh nya hopo neng sisirel. Ngan geus loba kagusur aya mah Ki. Jadi kumaha Ki teh rek daftarkeun budak. Arek ngandaftarkeun incu. Incu, boga sabaraha incu Aki sebenarnya enak teh. Puguncan aya incuna. Ah, gitu. Apa dia budak ieu meureun? Pugu abdi mah ieu Pak Guru abdi mah da pugu bingung ieu teh ngadaftarkeun incu abdi mah masih gadis. Buset. Masih gadis. Gadis. Kos kieu rupana masih gadis. Aki ge teu percaya ieu masih gadis. Apanya Aki sorangan teu percaya. Teu percaya aki ge. Aki Eta pernah ngawalian henteu geura pernah ngawalian neng teh. Teu nyaho aing poho. Boro-boro ku ngawalian sia ngaborojoti itu sia oge aing mah teu nyaho da aing mah keur ulin jeung randa. oh, kerjaan perang meureun. Kerjaan perang aki. Oh. Nya lamun can kantos ngawalian mah da berarti neng teh gadis. Ya meureun aing mah teu nyaho. Enggak saya percaya gadis. Terus anu rek didaftarkeun incu teh budak saha? Teu nyaho pogo ge aki teh. Nya intina mah kieu kajenting aki can boga incu oge aki mah pokona hayang dipisahkeun eta meja jeung kursina hiji ke incu aki. Jadi incu nama can aya. Can aya. Buset jauh-jauh hai rek naon Kenal aki mah beusi kapeulaan manten ku batur beuting beakeun bangku geuning aya nama aya paribasa beakeun bangku beakeun meja. Ari Aki. Geus sia mah tong loba omong kumaha aki we ah. Ya Allah, Gusti Agung heuki eta pan lamun ti sabak curut teh pikeun ka SMA teh kudu aya mencapai kurang lebih 13 14 tahun. 15 tahun kakara, pan berarti nungguan 15 tahun bangku kudu dipisahkeun. Dipisahkeun ka ajeun daripada beakeun ku batur. Ari Aki Kawin gencan neng geus mesen saeta bang. Nya hayu atuh sia gara kawin atuh sia teh. Rek nungguan aing modal manten sia kawin. Geus kieu mah Ki ngabejaannya ieu ti pihak sakola geus lieur da anu mah bangku geus disiapkeun, ke dipisahkeun nya. Saha ngaranna budak teh? Arek tinggalan saha ke anak sia blagu. Ahmad.
Samad. Samad. Halus ngaran Samad. Halus Samad. Cek manehna we. Samad ame deket ka Samen. Nya bener. Bener bisaan kan. Samad bener. Sia bisaan jangan ngaran. Neng teh. Teu salah aing boga anak kos. Rek ditulisan bangkuna ge ngaranna ge untuk Samad. Tah itu bener. Teruntuk Samad ya. Pokona geus disiapkeun. Ayeuna mah. Pokoknya ulah henteu aki bajang omat kajang gurunya pangmisahkeun eta bangku jeung meja. Ulah sampai dibikeun ka batur omat. Dipisahkeun bangku mah. Bila perlu ku aki dibayar ayeuna kene ke 15 tahun ka tukang. Oh, geus teu kudu ki. Ka tukang apa ka hareup teh aki lieu. Kahareup. Ampura dah geus kolot aki. Kahareup. 15 tahun kahareup ari aki geus. Geus disiapkeun pokona bangku mah. Ngan ulah nyebut jang guru ka kami mah tuh. Atuh naon atuh? Biasa bae ngaran. Saha atuh nami ujang teh? Ogi geus. Oh, jang Ogi. Heeh. Anu kamari di SOS teh anjeun. Lah, nya geus sebut AU ieu we Ogi gitu. Geus. Ayeuna naon atuh ieu naon atuh di dieu naon? Naonnya? Ieu Kang Ogi teh naon atuh di dieu teh? Oh, Kang Ogi teh naon ayeuna teh di dieu teh? Ari kapercaya mah ku batur, kuring teh di dieu teh sebener mah sarua jiga aki. Sanes kepala sekolah di dieu. Lain kepala sekolah mah aya teuing teu apal kami oge datang ka dieu teh kami ge kalangsu erek ngadaftarkeun budak. Ngan budak nangepan kami teh karek curut sarua jiga Kan jadi sarua juga. Terus aing ulah naon tadi ngacapak lebih ka ngapusa. Aduh daripada lieur nya kinya ngadaftarkeun budak nusanaya sarua da kami oge datang ka dieu teh bikin ka disangka nu gelo. Daripada disangka nu gelo eta mah mending kena gelo babarengan. Ayo aduh. Segitulah Kapal bela ayo. Duit orang apabila hujan berbelah dari